Talibadunya wa intala umruhu wa nala minadunya sururun wa an'ama kabanin mana bunya naupa aqamahu falamas tawamakod banahu tahadama kelingkeun ya pitutur kasakabeh madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunut ku Gusti manan kudu hati-hati ibadah masing ku mati kadung kaliwat langkung hante nyembah makayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madorat nu hanteu nyembah ka Allah tidinya nyawa papisah dicabut ku malaikat harita ganti ngaranna ngaran asal mahan teuneula mayit eta kasebutna dilayat ku ahli-ahlina kumpul kabeh pamilina anu deukeut maka imana digugulung di pandian reang anu menyencerikan saware amak-amakan kacara jalma nu edan si mayit nalangsa cerik ngaruruan maulah tarik ngucurkeun cai sing apik ulah arek matarik tarik tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong bijil ti imah digotong si mayit ceriknya ngomong eling-eling dur kabeh jaga karasaku maneh cara kami pasti paeh ulah jongjon mah di dunya teh ayeuna geus karasanan kudu getol maraca Quran jeung istighfar ka pangeran kudu getol mababacaan lugudur pasaranana geus bijil mati lamurna mayit leuwih nalangsana ku sebab gede dosana barang geus datang ka kubur rendina mapinggir kubur
tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur barang parantos marana eta dina majaro lama repu padung repu lemah ngarasakeun mahantegeun nu ngaruang geus baralik ngan tinggal mayit tunggalik eta mayit malarak lirik taya batur mages balik barang datang malaikat tidinya mayit teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan makrifat karaskisan mariksana saparti galap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena pangeran maneh kasaha munabi maneka saha mun bisa jawab mokaha salamet temenang pala saderek sadaya sim kuring rek nyarioskeun baheula di nagara Habsi Saudan eta di negara Habsi Saudan manusia teh istu nyembah kana rupa-rupa sesembahan di negara Habsi Saudan pangeran oge rupa-rupa aya nu jangkung aya nu pendek aya oge pangeran anu didamel tina roti jeung sabangsana model Pak eta di negara Habsi Saudan anu sama sakali teu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah aing ngabogaan patih pala saderek jenengan patih rubrep kanarip ari bojona patih rubrep kanarip jenengan Nyi Maryam Ukhra sadayana dulur sanagara eta teu ibadah ka Allah teu nyaho kana urusan ibadah barang geus kitu pala saderek dina hiji waktos patih rubrep kanarip dina wengi Jumaah ngimpen ieu di nagara Habsi banjir ku lautan getih jeung aya nu bakal ngaruksak ka ieu nagara ngan dina impian anu bakal ngaruksak ka eta nagara teh budak orok beureum keneh jadi patih rubrep kanarip teh ngimpen kadatangan bahaya Pak ieu nagara teh bakal banjir ku lautan getih bakal aya nu ngaruksak kana ieu nagara ngan budak orok beureum keneh anu akhirna patih rubrep kanarip ngadeuheus ka raja barang dongkap ka raja nyarioskeun yen kaula wengi tadi teh ngimpen anu metak pikeungeun aya nu bakal ngaruksak ka ieu nagara jeung ieu nagara teh baris banjir ku lautan getih ngan anu baris ngaruksak ka nagara teh budak orok beureum ke baladirin eta si raja teh bingung daya hinggana eta raja barang uping si patih teh bingung
sok sieun bener ieu nagara baris aya nu ngaruksak ayeuna mah wayahna pati sebab impian menang maneh ieu impian ayeuna maneh keneh anu kudu digawe ayeuna maneh kudu bisa keliling ka tiap-tiap negara di mana aya raja ngalahirkeun anakna lalaki wayahna ku maneh paling urang paehan pasti eta nu bakal ngaruksak ka nagara urang. Para hadirin sadaya, jadi patih rubrep kanarip kapaksa keliling ka tiap-tiap negara kalayan diri doan ku bojona jenengan Nyi Maryam Ukhroh barang keliling ka tiap-tiap negara bojo raja teu aya nu ngalahirkeun anu akhirna patih rubrep kanarip lebet ka nagara himiar Islam asli di negara himiar Islam asli kabeneran bojona raja nemet 3 dinten pantos ngalahirkeun putrana pameget Pak di negara himiar Islam asli manusia nu iman ka Allah manusia anu kersami takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala manusia anu keur bener-bener ngamprah hayang jadi penghuni surga sebab manusia lamun teu takwa ka Allah teu bisa asup ka surga al jannatu u'iddat lil muttaqin surga nyawisan manusia yang takwa kepada Allah barang datang patih rubrep kanarip ka negara himiar Islam asli nyelidik anu sabener-benerna kalayan nyata bojona raja tos ngalahirkeun anakna lalaki kumaha dulur tengah wengi patih rubrep kanarip ngaji ajian manehanana patih rubrep kanarip anu geus kaceluk ka aun-aun kakoncara kajana pria jujuluk adil palamarkan lengaing hilang kancana nganggo maputa pilu kasiri tinere testing sosoca astaga gawirata nu pertasta jadi pinuh ku pangarti ilmu rupa-rupa ilmu jadi patih rubrep kanarip teh pala saderek rep sida kutunggal aya nu karungu ura karungu aya nu katingali ura katingali anu jaga dadak sakala ngantuk semua Pak anu ngenong-ngenong ngantuk semua pada tidur ibunya si bayi juga ikut tidur rajanya juga tidur kumaha akhirna Pak ieu si murang kali dicanak ku patih rubrep kanarip jeung gemolanana dianggap ieu buntelan teh anggeanana kitu kagagahan patih rubrep kanarip barang dibawa norobos ke tengah leuweung patih rubrep kanarip barang dugi ke tengah leuweung ieu si murang kalih tadi parios bener lalaki barang di parios gemolanana buntelanana horeng lain angean kitab sagemolan kitab pinuh Al-Quranul Azim ayat sajabat di Quran tafsir macam-macam tafsir patih rubrep kanarip poek tanggal 30na ieu buku naon bingung patih rubrep kanarip sampai ngaluarkeun air mata Pak ku hayang nyaho jeung hayang maca ieu teh huruf naon aksara naon
pitulung ti Allah nu maha kawasa. Geus kitu Allah ngutus hiji malaikat ngarupa aki-aki nyampeurkeun ka patih rup-rup kana rijang aya naon. Basana aki ieu kula teh bingung, kula teh tos maling bayi ieu. Ai parang sakaula teh ieu pakaianana si horeng ieu teh buku-buku naon ieu kula hayang nyaho. Cek aki-aki jah, lamun anjeun hayang nyaho ieu padoman hirup manusia. Ukuran hirup manusia. Pan ai manusia teh ngabogaan tugas kudu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Moal aya dademelanana lamun teu aya nu ngadamel. Moal aya speaker lamun eueuh nu nyieun speaker, ngan speaker jeung nu nyieun moal sarua. Ai speaker mah kieu beungeutna leutik. Ai nu nyieun mah piraku kieu. Allah oge jeung makhlukna moal sarua, Allah mah teu beureum teu hideung. Sebab memeh aya kecap beureum hideung Allah geus aya. Allah teu gede teu leutik. Sebab memeh aya kecap gede leutik Allah geus aya. Bener gitu? Yang tugas manusia jeung jin teh kudu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia angin kudu arah ibadah kabeh ka Allah. Tah sakitu jang anjeun lamun hayang nyaho ieu teh Al-Qur'an ukuran hirup pikeun manusia, pikeun jalan kasalametan dunya rauh akhirat. Permios jang koloyor besi aki-aki patih rupreup kana geus kitu taufik hidayah ti Allah. Nangis Pak, terang kana nangis. Ceurik. Patih rupreup kana ngarasa rugi hirup puluhan tahun di negara Habsi can nyaho kana urusan ibadah. Cek patih rupreup kana urang negara Habsi. Lamun aing geus boga batur pasti jadi pertumpahan darah di negara Habsi. Teu senang aing dibawa sasar di baba heula. Si horeng manusia ngabogaan tugas kudu bisa ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Mulih keras patih rupreup kana bari nyanyana eta murang kalih tes ibayi. Barang dongkap ka negara Habsi saodan samemeh langsung ka imah raja dongkap heula ka bumina ka bojona jenengan Nyi Maryam Ukhra. Cek Nyi Maryam Ukhra kang deudeuh teuing pan akang teh kaceluk ka awun-awun gagah. Kunaon barang balik mawa ieu si bayi nepi ka ngucur Cipanuk. Basana patih rupreup kana geulis bade ngiring sareng akang mangga teu bade ngiring teu jadi persoalan. Akang ngarasa rugi hirup di muka bumi ieu can bisa ibadah ka Allah. Geuning cek Nyi Maryam Ukhra akang geus jadi santri. Make nyaho kana urusan ibadah sagala jelas. Ieu murang kalih urang bawa ka raja. Ngan lamun rek dipaehan ku raja ulah dibikeun nepi ka perang di lautan mana ulah dibikeun. Mangga cenah berangkat ka karaton raja Pak. Patih rupreup kana teh hasil nyanyanak bayi di negara himiar Islam asli anu dianggap ku raja baris ngaruksak ka negara. Barang dongkap patih rupreup kana nyanyanak bayi eta si raja geus ngaluarkeun pakakasna anu seukeut. Maksudna rek dicincang eta murang kalih.
cek eta raja pati hubrep kanarip katarima ku kaula ieu si bayi ulah dililakeun urang paehan cek pati hubrep kanarip Gusti tanpa dosa moal dibikeun ku abdi naon dosana ieu si bayi bereset lahir kadunya ngomong ge teu bisa boro-boro ngaruksak nagara wayahna Gusti ulah dipaehan abdi sangem tanggal waler sanggup tanggung jawab oh jadi maneh sanggup tanggung jawab sanggup lamun bener ieu budak naruksak di akhir ka ieu nagara borokna kuring sareng pun bojo teu naon-naon ceuk raja asal maneh kudu nyieun surat perjanjian jadi raja ngadamel surat perjanjian pati hubrep kanarip tanda tangan sanggup tanggung jawab tah anu akhirna eta si bayi teh dirawatan ku pati hubrep kanarip dibere ngaran Soleman Pahlawan eta Soleman Pahlawan teh nyangkin ageng beda sareng murang kalih nu sanes dipeuting taradaikeun bobo teu daek tidur anu akhirna Soleman Pahlawan disakolakeun ka sakolahan nu aya di eta nagara Soleman Pahlawan dulur ayana di sakola eta gawena nyabokan babaturan bae paling seetik lamun bubar sakola 2-30 careurik usaha sia dicabok ku Soleman Pahlawan ieu ku Soleman Pahlawan babaturanna geus eueuh nu wani gelutna eueuh nu wani ka Soleman Pahlawan guruna nyaran guruna dihantem riweuh pala saderek di sakola Soleman Pahlawan geus jadi ciri bakal ngaruksakan negara beres nyabokan bararudak nincak kana sataun kaduana Soleman Pahlawan ngaruksak sesemahan raja nu aya di negara Habsyi saudara pangeran kabeh dipupus-pupuskeun hancur kabeh dulur tinggal nupang gedena terus teteungel disolenangkeun di nupang gedena barang datang eta raja Habsyi saudan pangeran manehna beang abeh tinggal nupang gedena pak cek raja moal salah si Soleman Pahlawan ya dipanggil Soleman Pahlawan sebab anu ewal karena pangeran urang cek saware rombongan kasih eta Soleman Pahlawan rek ngaku moal maneh naon teh cenah Gusti pangeran aing meni beak ieu cek Soleman Pahlawan menyae pangeran beak menyae pangeran pareupeus cek Soleman Pahlawan ulah nanyakeun ka kaula tanyakeun we ka pangeran maneh nu panggedena saha ieu nu meupeus-meupeuskeun pangeran nu leutik waduh raja bingung pak ditanya pangeran nu panggedena teu umek-umek acan boro-boro ku bisa ngomong tah ai manusia sasar teh kitu pak anu akhirna bertindak eta si raja manggil pati hubrep kanarip jeung Nyi Mariam Uhro nu jadi boreh anu sanggup waktu tadi tanggung jawab cek raja pati hubrep kanarip maneh baris dibunuh ku kaula pati hubrep kanarip cerik balilihan Soleman Pahlawan maneh teu karunya kakolot urusan maneh anu cilaka indung jeung bapak
cing kumaha Bapak rek dipaehan ku raja kumaha jawabna Soleman Pahlawan Bapak kuring moal asup kana kalangan penca lamun teu bisa menca kuring moal ngawuduk lamun teu boga kalapak kuring moal wani ngarusak kana sesemahan raja lamun teu wani pasea Bapak geus kolot mundur kumaha dulur ngalawan Soleman Pahlawan kulantaran Soleman Pahlawan ngalawan patih ruprep kanari oge beureum pamenteun ceuk patih ruprep kanari jang anjeun mah ora keneh lamun anjeun nek ngalawan ieu Bapak asa boga batur Bapak ge ngarasa rugi ieu teu bisa ibadah ka Allah ti babaheula raja daripada kula paeh mah pokona rek perang di lautan mana jeung kula nek pasnya di Megaman tah anu akhirna dulur jadi peperangan hebat di negara Habsyi Saudan pirang-pirang balad raja anu korban anu akhirna kumaha patih ruprep kanarip ngabogaan hiji ilmu anu kudu kabanyur ku cai waktu harita kadatangan halodo patih ruprep kanarip menta tulung ka anak pulung sifatna Soleman Pahlawan kaset pangeangankeun cai bapa wayahna jah ulah waka balik maneh lamun can manggih cai tulungan Bapak ngaran-ngaran maneh maju kana lapangan perang ulah waka Bapak masih kene sanggup wayahna pangmilariankeun cai Soleman Pahlawan anyar ka gunung milari cai Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watil yakin agyar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil atar wa ashabihil ahyar adatani amilahi wa ifdoli datang ka gunung saminggu temanggih cai dahalodo sampai 2 minggu Soleman Pahlawan aya di tengah leuweung Pak nuju milari cai si horeng di beh lepakna eta gunung aya hiji lemur eta lemur sok kadatangan orai naga pangurus kampung di dinya geus ngarasa bingung rahayatna sok sieun beak orai kapaksa pangurus kampung di dinya sok neangan jelema anu kapahung ditipu dibawa ka guha orai jadi orai teu kaluar ai di paraban mah supaya rahayatna ulah korban nyaeta kepala kampung teh aki-aki unggal isuk manehanana neangan jalmi anu keur kasarung kapahung kamana ieu neangan para besi orai keluar manten keur aprak-aprakan di gunung si aki-aki gok kapanggih jeung Soleman Pahlawan nah cek aki-aki ieu parab hiji ieu jang Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan cek Soleman Pahlawan si aki kuring teh keur kapahung ari aki mabubuhan geus kolot legok tapak genteng kadek aki
ieu kuring teh geus lalakon setengah bulan neangan cai. Di mana aya cai? Oh jang, yuk tuturkeun Bapak. Si Horeng Soleman Pahlawan rek dibawa ka Guha Oray. Lamun anjeun perlu kana cai, yuk mama tuturkeun. Manusia nu jahat mah aya wae ti baheula oge. Soleman Pahlawan nuturkeun si Aki turun ka handap kana liang-liang batu. Aki di mana sumber cai? Tuturkeun jang jauh kene. Si Horeng dibawa ka Guha Ular. Barang datang ka Guha Ular atawa Guha Oray, poek Pak. Si Aki-aki mah geus kaluar deui sebabnya hojalana. Soleman Pahlawan kapahung di Joho Guha Oray. Waduh, cilaka Aki. Kamana ye si Aki? Teu aya. Gusti muga ngahampura dosa cek Soleman Pahlawan. Nah, ieu manusia jahat-jahat teuing. Ieu kaula dibawa ka mana anu sakieu poekna? Aduh, cilaka cek Soleman Pahlawan jahat kata manusia. Teu lila teh jol oray naga. Eta oray naga keur ngabebet-bebetkeun manusia budak ngorang. Di kolomoh tapu oray keluar deui dibebet-bebetkeun. Soleman Pahlawan beureum pamunteun manusia dugi kalabah dihina ku orang. Oray makhluk Allah teh manusia nu paling mulia, anu sampurna akal. Tapi aya teu hiri dengki mah tanpa dosa. Kunaon kumaneh nepi kalabah diganggu? Teteh lah ye si Aki-aki teh hianat. Kulantaran Soleman Pahlawan ningali eta budak ngora di kolomoh oray dibebet-bebetkeun, Soleman Pahlawan giling tangan bismillah nawaetu nulungan eta budak ngora. Baladirin Soleman Pahlawan teh luncat. Anu akhirna eta oray gelut jeung Soleman Pahlawan pasiling seret di jero guha. Ieu budak anu di kolomoh teh lesos. Terus ngadujajakeun jeung Soleman Pahlawan eta oray nepi ka dibebekeun Pak. Paeh. Alhamdulillah dibarengan ku pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ieu murang kalih teh Pak anu dibebet-bebetkeun alhamdulillah hirup keneh. Terus ditanya ku Soleman Pahlawan jang, ari anjeun saha ngaran? Aduh cenah Kang, nuhun abdi bisa dibelaan disambung umur syariatna ku akang. Saha ngaran maneh? Ngaran abdi Omaru Sobar. Omaru Sobar. Di mana maneh asal? Di negara Himyar Islam asli. Kunaon maneh aya di Guha Oray? Katipu cenah ku Aki-aki. Model aing deui. Ai maksud maneh arek ka mana? Ai maksud abdi neka negara Habsyi Saudan. Sebab di negara Habsyi Saudan can barisa ibadah ka Allah, maksudna abdi rek ngemarkeun agama Islam nu dipikaridong ku Allah. Saperjuangan ting aing. Ayeuna rek ka mana maneh? Cek Omaru Sobar akang ngidul kuring nek ilu ngidul. Akang ngaler kuring nek ilu ngaler, lamun akang perang urusan dina ngabela agama jeung negara kuring ikut. Alhamdulillah aing jadi boga dulur ieu.
Komaru sabar ayo keluar ti ibuha. Alhamdulillah Komaru sabar keluar. Yang Soleman pahlawan dua anana keluar ti guha. Si aki-aki nyeungkeun we. Soleman pahlawan nanya deui ka Komaru Sobar ai maneh digugulung ku orai geus sabaraha poe geus saminggu cenah kan. Jago maneh. Ngan ieu aki-aki ti kajauhan bingung ngasupkeun hiji jadi keluar dua. Waduh cilaka ieu budak teu pararaeh ieu. Lamun teu pararaeh ieu barudak orai sok sieun kaluar deui ieu. Lantaran hasud eta si aki-aki Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar lempang ulon si aki-aki miheulaan ka sisi lautan moal salah ieu budak nyabrang ka lautan aing rek nyeun parahu pasti manehanana menta disabrangkeun ku aing nek disabrangkeun di mana geus tengah lautan ku aing parahu nek dibalikeun supaya pararaeh jahat eta barang datang ka pinggir laut si aki teh ngabangun parahu barang datang Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar teu wauheun bapak teu nyangka si aki nu jahat aya di dinya. Aki aya naon ya kamana ieu lamun nyabrang hayang kabelah ditu ai biasana mah aki nu sok nyabrangkeun ki karena Allah sabarangkeunnya mangga aja berangkat tiluan dina parahu barang nepi ka tengah laut jahat eta si aki-aki dibalikeun parahu dasar jelema jahat eta parahu dibalikeun ku aki-aki ai parangsana teh jeung tangkurakna eta di dinya atuh ngerebek kabehan Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar dangora keneh bisa ngojai pak bisa renang aki-aki mah ngerebek terus rarasaan si aki-aki teh jeung manehanana dasar manusia nu jahat mah Allah mau disalametkeun bener gitu bener cek Komaru Sobar kang bari ngojai ka mana aki-aki wallahu alam ngerebek terus geus da maha manehanana nyebrang Soleman pahlawan ka belah kitu pak lantaran mangicaina gelas ge nyebrangnya dileueut ku sim kuring para hadirin sadaya barang hanya Soleman pahlawan jeung Komaru Sobar alhamdulillah salamet jadi Soleman pahlawan poho kana tugas ku bapana titah neangan cai jadi poho teraskeun ulah ye barang Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan hanya bapak calana geges rajit beteung manisa kumaha jolang cek Komaru Sobar kang ieu beteung teh lapar-lapar teuing sing sobar we sing tawakal ka Allah Komaru Sobar hayung urang tuturkeun inung suku akang ieu pala saderek Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan duaan bae ngear we sapanjang jalan maca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqin agyan wa miftahi babil yasan
bil ayat adatani amilahi wa ibdoli eta solawan soleman pahlawan barang dugi ke tengah leuweung awak leuleut jeung Komaru Sobarjol be aya hiji gubuk Pak si horeng nu ngeusian eta gubuk aki-aki jeung nenek-nenek cek si nenek-nenek saha ieu nu maca sholawat waas-waas teuing Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa amihil afar wa ashabihil ahyar akadani amilahi wa ibdoli. Oh geuning itu barudak pikasediheun teuing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ujang dedeh teuing ti mana kawit asa ku Banjar Karang Panglayungan anyar Pinanggi ti mana ujang teh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan jawab eta barudak kuring majalmi sangsara nini keur ngalalana we kuring mah dileuweung tegaluh cai nini oh aya ujang pilih pada tuang leueut naon ge aya alhamdulillah menang eta barudak Komaru Sobar jeung Soleman pahlawan kadaharan alhamdulillah nini ieu nagara naon oh cek nini ujang ieu anu kasebut nagara Tajul Muluk ai rajana sahani ieu rajana Haruna Rasyid ieu urang teh geus di nagara batur ieu kang ieu urang aya di nagara batur cek Komaru Sobar ieu teh nagara Tajul Muluk anu dirajaan ku Raja Haruna Rasyid tebih keneh nini ieu ka kota itu jang lamun di lampahan mah bangsa 10 poe 10 peuting deui lamun mapak nepi ka kota ngan ujang lamun ujang hayang nyaho ayeuna di kota keur rame jang biasana nini aya di kota marame ieu mah rame teh beda ti rame biasa jang anu paeh seueur anu jualan seueur anu nongton seueur ayeuna di kota rame kajadian riweuh ja riweuh kumaha nini ieu kasep lamun anjeun hayang nyaho Raja Haruna Rasyid teh kagungan putra geulis kita nyogidigna meuni gidig ringit kita nyolengkahna lengkah perak kepatna meuni singkertit eta nu geulis teh jenenganana lamun teu salah Nyi Badru Laila jenenganana Nyi Badru Laila dipake kahayang kunggal menak kunggal sudager kunggal raja jadi Raja Haruna Rasyid nu jadi sepuhna bingung kasahanya dibikeun ka belah wetan sieun ngambek belah kulon dibikeun ka belah kulon sieun ngambek belah kidul belah kaler jadi bingung kapaksa Raja Haruna Rasyid ngayakeun saembaraja ai Raja Haruna Rasyid boga pipiaraan orai naga jadi saha-saha anu bogoh ka anakna hayang laksana kudu bisa gelut heula jeung orai sing nepi ka elek kakarak timinantueun anu mawi ujang nini manggeus teu kuat menyo mayit meuni amalaya
ku hayang-hayangna eta kanu geulis nepi ka ngorbankeun tanaga, ngorbankeun pikiran, nepi ka jiwa dikorbankeun. Bener nini leres jan. Wah cek Komaru Sobar Kang hayu urang ngadeuketan ye. Cek Soleman Pahlawan ngadeuketan sing ngadeuketan calana romeng heuy. Cek Komaru Sobar Kang urang moek teges datang ka kota urang Cipeuting, urang nyelap ke dinu poek. Nini nyuhunkeun duana we aki jang didoakeun ku nini. Jadi Soleman Pahlawan duaan jeung Komaru Sobar maksudna manehna menuju ka kota anu nuju rame di kota. Barang datang ka kota Soleman Pahlawan jeung Komaru Sobar kira-kira jam 12. Terus Soleman Pahlawan sujud syukur ke Allah. Moek we di kota bener salah hadirin rame kaayaan di kota. Soleman Pahlawan jeung Komaru Sobar moek we cek Soleman Pahlawan Komaru Sobar ulah kanu caang calana sia katemong tah. Kan cek Komaru Sobar ieu beuteung nyangkin peuri. Di leuweung maleheung we teu ningali nu barang dahar teu peurih-peurih teuing. Nah hirup hai keur balangsak mah kieu. Ningali batur barang dahar urang cicing di nu poek jadi urang ngagayeman teu puguh eueuh nu digayeman. Deudeuh teuing Kang teu kuat ikuring beuteung lapar. Komaru Sobar sing sobar anjeun sing tawakal ka Allah. Wayahna we nyokot kadaharan batur ngaranna maling meureun eueuh turunan urang kudu maling. Kang aduh ieu beuteung geus teu kuat kudu kumaha Kang ieu. Yang ayeuna mah kieu. Ai hirup hayang barang dahar hayang boga kudu ngaluarkeun tanaga tetep jah. Teu meunang hayang ngeunah hirup mah barang akan hayang usahamu. Itu nenek-nenek dagang sate dalam nu dagang parame eueuh baturna euy urang deukeutan sugan we urang diparentah ngumah diri. Nah di dinya engke urang boga pagawean keuna di mana aya nu dahar teu kolot beri ku urang urutna euy. Wah cocok bener Kang kumaha we geus kieu mah yeula. Soleman Pahlawan jeung Komaru Sobar ngadeuketan anu dagang si nene-nene. Barang datang ka nene-nene eta budak aya di nu poek ka banyur ku kobokan. Nek kira-kira ya Allah ai parangsa emat tunggul kalapa maneh teh da di nu poek. Hampura ujangnya ka dieu kanu caang ye. Calana rajit nih. Ya keur naon maneh alah balangsak nin balangsak pugu nini ge balangsak ieu icalan eueuh batur daek ngabaturan nini ngumah piring ya ke dibere ku nini dahar. Alhamdulillah bener euy daek wae cenah ni aya sakumahan piring digawe ngumahan piring. Alhamdulillah asal aya remeh-remeh diberi ku Komaru Sobar. Bener Kang geus rada kencang-kencang beuteung ieu. Kitu we asal aya restan dihantem. Ngan cek Komaru Sobar asa dosa hirup teh Kang. Dosa kumaha? Eta we lamun aya nu keur dahar uing mah ngadua-duakeun ulah CF we. Kala saderek Komaru Sobar jeung Soleman Pahlawan teh peurih beujit aing ngalakukeun ngarempak larangan Allah mah teu wanieun sebab sieun jadi panyakit sangketa di dunya sampai ke akhirat neangan nu halal. Eta si nene-nene Pak icalanana teh majeng
Komaru Sobar tukang ngumah piring, Soleman Pahlawan tukang ngegeber sate. Terus teu kacaritakeun Soleman Pahlawan, kacaritakeun anu geulis Pak Nyi Badulaila turun ti karaton. Anu keur gelut mah gelut jeung oray Pak. Ku hayang kanu geulis nepi ka gelut jeung oray. Lamun oray paeh tak kakarak eta piminantueun raja. Lungsur nu geulis maksudna bade balanja da kesel meureun. Diiring Pak, dihapit ku Serdana. Anu geulis teh mapai tukang dagang milari anu dipake ka hoyo. Cek Komaru Sobar, nenek, ai itu saha anu diiring-iring. Ya Allah, barudak pan eta anu diperbutkeun teh. Eta anu kasebut Nyi Badulaila. Waduh bener Kang geulis euy. Muga-muga we cek Komaru Sobar ka dieu jalana ieu balanjana. Cek Soleman Pahlawan Komaru Sobar hade calana sia kacaangan tah. Nyangkin deket eta nu geulis wahkan jigana ka dieu balanjana ieu. Bener Pak, dilingkung kudu jaga. Komaru Sobar calana sia awas. Dan geus kate mau langkai atuh dapat rajit calana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng aya naon? Sabaraha aya satu sukna ini? Alah mencara urang mah paling ga 50 rupiah neng, pangmangangkeun 100 nini. Nah, beres di Komaru Sobar. Komaru Sobar harita anu mangangna Pak. Cok Komaru Sobar ieu nu geulis supaya lilahkeun ku aing, ieu areng dibaseuhan ieu. Areng dikepret ku cai jadi ngageplek we Pak. Eta Komaru Sobar bari ngageber sate, bari ngahariring we Pak. Kumaha dulur kajadian eta Nyi Badulaila nepi ka menu aya di dinya eta daging seef dipanggang kabeh di dahar manukeun. Waduh, cek Komaru Sobar kencang beteung aing bakal teh ieu. Nini teu aya deui dagingna ni, teu aya neng seef. Nih, ari eta putra sanes. Wah, cilaka ieu. Sumuhun ai kitu kunaon neng? Anu mana lanceukna nu mana raina teh? Oh, ai lanceukna ieu tah anu dijuru di nu poek tah. Ai nu ngageber sate eta raina. Kunaon ini maroek bae, duka teuing barudak keur kotoran meureun. Ai lanceukna saha jenenganana nenek? Oh, lanceukna Soleman Pahlawan neng. Ai raina Komaru Sobar. Ya Allah nini neng mani kukurayeun nguping ngaranna oge. Nini neng amanatnya ka putra nini anu dua. Ai neng malaineuk mandang harta kakayaan ni saha nu bisa maehan oray eta picarogeun neng. Tawaran nini teu hayang ngadaftarkeun di kitu. Permios kanu geulis. Aduh barudak kunaon nih cek Komaru Sobar kumaha ieu kumaha ieu. Ampun ini mah aris maneh teh baroga naon itu bukan naon calana geus romeng gitu. Ieu dibeulem ieu teh sate di dahar henteu dibayar nih kantenan we da langkung tina bayaran oge. Lain dieu teh nanyakeun naon. Naroskeun anjeun di aku putra we cara kulini. Pokna teh mana kakana mana adina. Laju amanatna kudu ngadaftarkeun ujah. Saha nu bisa maehan oray cenah eta pisalakieun
Wah, beres Kang, daftar Kang ya. Beres ya. Jek Soleman Pahlawan beres si beres, calana penyo. Ieu nu nongton ti unggal nagara Komaru Sobar, batur make maputa perang jeung orai, ai urang nek make calana butut. Kakait ku buntut orai acak-acakan nang tai sia. Kang. Tiap-tiap aya pakaian we cenah nu leuheung ieu. Kadaanan urang nyaruaan ka batur mah. Cek nini barudak sanggup maneh ngalawan orai. Ai sanggup mah sanggup nih ngan calana riweuh ieu. Kieu barudak atuh nini boga samping kebak tilu. Urang jahit we saurang sasetel kaput leungeun nya tong. Alhamdulillah si nini bela. Samping kepat anu tilu didamel acuk majeng lancingan menang saurang sasetel calana batik baju batik. Wah cocok Kang ieu pakaian dinas ieu seragam urang ieu los batur gara rinding ya urang majeng pasea mah teu kudu ginding geus daftar Soleman Pahlawan jeung Komaru Sobar barang diumumkeun pala saderek anu sanes bingung ieu teh raja di mana patih di mana ngaran Soleman Pahlawan jeung Komaru Sobar dianggapna lain jelemi alit pala saderek. Jalmi anu korban sanes sakedik tos seueur paling lami 10 menit Pak gelut jeung orai korban tunuk kana waktu ninggang kana mangsa giliran Soleman Pahlawan. Soleman Pahlawan maju maneh ka lapangan jelema geus bingung nu mana jelemana baranjol teh Soleman Pahlawan calana batik baju batik menang kaput leungeut eta jelema kabeh surah ngomong ka raja-raja ai jelema edan maulah diasupkeun dianggap Soleman Pahlawan jelema edan. Wah cek Komaru Sobar pipaseaeun bener ieu laju ear deui wah ieu cenah baturna hiji deui ieu waduh cek Komaru Sobar kadewek ieu muga we Gusti sing sabah ieu emutan sing sobar sing tawakal Kang terus Kang maju ulah mundur Kang. Soleman Pahlawan disaurakan maju kana lapangan eta anu sagesulgan ditongkon ku puluhan ribu manusia. Pala saderek barang dibukakeun eta orai ger Soleman Pahlawan siling seret jeung orai batur 10 menit korban Soleman Pahlawan setengah jam siling seret terus barang setengah jam eueuh nu eleh eueuh nu meunang dugi ka sejam anu akhirna orai leuleus Soleman Pahlawan leuleus jelema geus eueuh nu ngomong Pak bingung abi kulantaran Komaru Sobar sieun maot Soleman Pahlawan kapaksa luncat kana lapangan buntut orai dicincak ku Soleman ku Komaru Sobar celaka bepaeh harita kena geger Pak penonton kabeh teu sah ieu sebab ku si batik nu hiji deui dicincak buntutna raja lamun nepi kalabah dijadikeun masalah ieu banjir kajadian ku Lautan Getih waduh heboh Pak sebab ku calana batik ditincak buntutna hiji deui cek raja kaula moal bisa ngahukuman kumaha anak kaula bae turun Nyi Badulaila cek Nyi Badulaila tetep sah ieu urusan sanajan teu ditincak buntutna tetep ieu orai bakal napae nu sanes ngan ukur 10 menit cek Nyi Badulaila meureun tetep ieu teh
meureun waris kula bisa lakieun kaula nek ngaromong naon cek Nyi Badulaila. Pala hadirin kabeh ngabileng sadayana ngancam ka urang nagara Tajul Muluk bakal banjir pulau Tenggetik. Soleman pahlawan nangis, Komaru Sobar akang teu sanggup nikah ka Nyi Badulaila sok sieun kajadian hebat. Wayahna kumaneh bae kawin. Alah cek Komaru Sobar ulah tahan harga Kang. Wayahna ku akang tikah. Abdi ngabela akang can puas sebab abdi rumasa dibelaan di guha orai baheula. Pokona akang jadi panganten ulah teuing Kang akang nu papanganten kuring nu jadi centeng di luar. Paladirin Soleman pahlawan kajadian ditikahkeun ka Nyi Badulaila lantaran lalakon nikah nepi kana nikah ya. Anu akhirna Soleman pahlawan jeung Nyi Badulaila nu papanganten Komaru Sobar jadi centeng. Pala hadirin tiap penting serangan hebat. Alhamdulillah gagahna Komaru Sobar anu nyerang eueuh nu bisa balik deui. Isuk-isuk amalatak bangke manusia. Panganten teu lilir-lilir acan. Cek Soleman pahlawan Komaru Sobar kumaha maneh paseana pokona Kang ulah bingung. Lamun kuring kudu tepi kalabah pasea kadenge ku akang ngaganggu kanu keur papanganten. Pokona janji beres percaya budak ngora. Istuning hubungan jeung Allah dulur. Sanajan lobaan eleh ku Komaru Sobar. Lain seetik golongan anu saeutik nyelehkeun golongan anu loba. Tuhan Allah dina Al-Qur'an kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kitu ai izin Allah mah. Di mana manusia anu terus hubungan ka Allah insyaallah menang pitulung ti Allah. Alhamdulillah dulur lalakon sabulan aman eueuh nu bisa nyerang deui sebab lamun nyerang ka Komaru Sobar eueuh nu bisa balik deui. Jadi Soleman pahlawan terumah tangga jeung Nyi Badulaila poho kana parentah kolot titah neangan ca. Eta Nyi Badulaila lantaran dedeketan bae jeung Soleman pahlawan anu akhirna patuanganna teu melenu. Sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Ekrak menuju bulan 8 bulan 9 bulan Gusti meninges ngunggul kaharep lamun dempang Nyi Badulaila pos tentara nanangkeut tamur ditenyo ti tukang persis kalapa doyong jadi Nyi Badulaila teh kakarak 7 bulan salamat nujuh bulan numetak kudu karunya ka kaum ibu boga pagawean nu berat reuneuh kaum ibu coba lalaki daraek reuneuh coba lamun aya lalaki reuneuh da moal kaluar mun teu dikapaeh deui bener pamangku pala hadirin anu akhirna kumaha ieu Soleman pahlawan barang beres salemetan nuju sasi emut ka parentah nu jadi kolot jadi Komaru Sobar bingung ieu Soleman pahlawan geus lelah Pak Komaru Sobar nek ngagandong geus teu kuat bingung Soleman pahlawan bari ngarautan awi nyieun jamparing jeung panas-panasna
Komaru sobar akang maulah diuruskeun geura tulungan wae bapa akang di negara Habsi ai akang menepi ka maotna teu naon-naon doakeun kumaneh sing katarima iman Islam akang. Waduh cilaka tah akang manggeus teu kuat cek Soleman Pahlawan diganong teu kuat ngaganong geus teu kuat wayahna kolot akang belaan bae kumaneh yeuh kana panon ti akang jamparing jeung panas-panasna akang maduakeun bae lamun nepi ka maotna akang mudah-mudahan ditarima iman Islam akang. Aduh cilaka cek Komaru sobar ngabangingik ceurik cimata detik Gusti muga nan sayungan Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi Gusti muga Gusti dipasihan kasobaran dipasihan katabahan ya dulur geus repot aing lempang ka negara Habsi ieu perang oge moal genep pikiran sebab inget kanu jadi dulur cek Komaru sobar aing nek nyangan kadaharan we di leuweung ieu sugan aya naon ku aing rek dibawa supaya dulur aing sehat kembali paladirin ieu Komaru sobar teh unur tina payunan Soleman Pahlawan duga ieu lumunur layang rana dening laga nongenang mereunanya jadi Soleman Pahlawan di kantun Pak di leuweung Komaru sobar mamawa jamparing neangan kadaharan muter di leuweung teu kacaritakeun Komaru sobar kacaritakeun di nagara Tajul Muluk raja kalengitan Nyi Badrulaela. Nyi Badrulaela inget kami jadi salaki kabur dulur ti karaton mana gede betul pala hadirin yang Nyi Badrulaela saya di tengah leuweung kapahung kasarung nek muli teu nyaho jalan nyusul salaki teu kapenah salaki pakaian geus rajin leuleungan sabulan leungit Nyi Badrulaela Gusti kamana ieu salaki coba Soleman Pahlawan jeung Komaru sobar dedeh teuing aing balik teu nyaho jalan ditu aing teh ngudag-ngudag nu jadi salaki tacan kapenapa mangkaning ieu patuangan geus karaos nek ngalahirkeun mangkaning aya di leuweung anu jauh ka lemur jauh ka kota ya Allah Gusti muga ngahampura dosa Gusti muga nyalametkeun Nyi Badrulaela gogolencengan kala saderek dina kebon jati nu sagesu agungna gogolencengan tulung-tulungan menta dipangnampakeun si bayi sato hewan kabeh pada molongo ningalikeun Nyi Badrulaela kade lahir barang bereset Nyi Badrulaela lahir putrana teh pameget lalaki ulantaran Nyi Badrulaela saparantosna lahir teh kudu bebersih ngebersihan darah anu kaluar kapaksa ieu si bayi teh dituluban ku daun jati kase wayahna ku ibu di kantun ibu bade milari cai Nyi Badrulaela kokoronangan milari cai sapoe teu meunang ai nek balik deui dihareup sok sieun aya cai Nyi Badrulaela milari cai sampai 2 poe teu meunang ya Allah kamana imang kaning anak aing ditinggalkeun
Nyebadola keur kokoronangan neangan cai teu selami jol Komaru Sobar Komaru Sobar aya manuk-manuk di Jamparing kadaharan anu kumaha ge diala barang asup kana bentang Saljati Komaru Sobar kaget nincak bayi pala sendiri. Waduh, ieu aya oroh Pak. Cek Komaru Sobar saha jeung ngalahirkeun. Alhamdulillah ieu hakamin aing cek Komaru Sobar. Cek Komaru Sobar aing keur edan di waktu sebabnya kadulur aing Soleman Pahlawan. Anak saha orok saha tetep ku aing nek dibawa. Nek dijual ku aing ka lembur mana ka nagara mana sugan laku 2-30 liter mah. Berangkat dibawa ka si bayi. Paladirin ieu Komaru Sobar mamawa orok didagangkeun nyebrang ka hiji nagara. Nyebrang nyebadola barang dongkap kadinya putrana parantos teu aya Gusti meureun ku ora duka kumaha kaset ibu hampura dunya akhirat anjeun begitu lahir ka dunya ku ibu di kantun milari cai ai prak aina teu aya nyebadola lata ngadengek-dengek berang peuting ceurik di hanapeun tangkal gada. Komaru Sobar nyebrang mamawa si bayi. Kamana nyebrangna Komaru Sobar ka nagara himiar Islam asli. Kadagang oroh Komaru Sobar di negara himiar Islam asli. Mangkani di negara himiar Islam asli kaayaan genting. Sebab raja ngesakian puluh tahun pernah kalengitan oroh. Kabeneran aya budak ngora dadagang oroh. Wah, cek pamajikan raja Kang, rupana baheula nu maling oroh kurang ge ieu boy. Anu akhirna Komaru Sobar ditewak Pak di negara himiar Islam asli. Dibawa ka raja. Saha ngaran maneh? Komaru Sobar. Di mana maneh ieu menang oroh? Di Leuweung Gusti. Di Leuweung. Buah-buah anak kaula baheula eueuh ku maneh ieu? Teu pisan-pisan teu Komaru Sobar. Komaru Sobar, kaula pernah leungit umuran 3 poe. Pamajikan kula tos ngalahirkeun hilang tampakan anak kaula. Tapi kaula moal nyangka ka maneh hitung-hitung gantina anak kaula hayang dibere duit sabar duit maneh. Nah, jadi cek Komaru Sobar. Pokona mah abdi manyuhunkeun kadaharan we Gusti perbekalan kangge abdi. Saha ngaran maneh? Komaru Sobar. Nyieun surat-suratna euy. Komaru Sobar kari mangical tanda tangan dina segel ka eta raja. Komaru Sobar menang perbekalan teras nyebrang deui. Nyebrang Komaru Sobar. Barang nyebrang Komaru Sobar Bapak kamana datangna? Teruskeun ulah. Komaru Sobar ngudag saderekna Soleman Pahlawan. Alhamdulillah Soleman Pahlawan hampir ngelepaskeun nyawa Komaru Sobar datang. Komaru Sobar mawa kadaharan, mawa roti, mawa beras terus dibubur. Teras dituangkeun ka Soleman Pahlawan unggal enjing, unggal sonten teras.
alhamdulillah sehat kembali walaupun sabulan Sulaiman pahlawan. Kemarin sobar di mana maneh menang bekal lalu ngomong kang wing mangi korok di geus bener siap berangkat tulungan kalau kurang pala dirin komanu sobar berangkatnya sami sehat kembali Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibtoli berangkat sahabat aini badulaya pak kerniar be cerik jahana pentang kaljati jeung cerikan anak ti belah kidul aya nu cerik deui saha nu cerik Nyi Maryam Ukhra patih rubrep kanarip anu keur peperangan pak geus katewa ku raja leleungan eta Nyi Maryam Ukhra rek ngabejakeun kolot maneh geus katewa cerik bae Nyi Maryam Ukhra di tengah leuweung barang didengekeun belah kaler aya nu cerik deui saha Nyi Badulaila anu akhirna cek Nyi Badulaila apa juri apa setan eta nu cerik belah kidul cek nu belah kidul kitu deui eta nu cerik belah kaler apa juri apa setan kitu jadi pajuri-juri cek nu ti belah kidul jin atawa setan atawa siluman anjeun anu keur cerik mani ngadengek-dengek nah anjeun ke manusia cek Nyi Badulaila di temalan aisim kuring mah manusia tapi nu cerik belah kidul apa jin apa siluman apa setan oh kan ibu oge manusia oh lamun manusia pada manusia coba atuh ka dieu nyampeurkeun pak goh Nyi Maryam Ukhra dedeh teuing saha anjeun ngaran Nyi Badulaila kunaon maneh cerik di leuweung jeung cerikan anak cenah ibu abdi teh lahir di leuweung ai putra teh duka ku oray duka ku manuk aduh ibu oge nuju milarian anak ieu teh kaleuweung geus sabaraha taun teh aya teu panjang lebar deui eta ngobrol geus urusan anak metak sedih ulah dicaritakeun pokona maneh balangsa ku sebab anak ibu oge balangsa ku sebab anak ayeuna mah hayu urang neangan pagawean we nyai nya cenah Bu abdi marek nuturkeun ibu we jadi Nyi Badulaila teh iring-iringan jeung Nyi Maryam Ukhra para saderek teu nyaho ye Nyi Maryam Ukhra lamun eta bojona Sulaiman pahlawan teu terang barang Nyi Maryam Ukhra jeung Sulaiman pahlawan aprak-aprakan neangan padamelan kacaritakeun di negara himyar Islam asli ieu murang kali teu daekeun nyusu sadayana kaum ibu di negara himyar Islam asli dikumpulkeun saha-saha anu dikenyot cai susuna ku anak kaula lamun ngora keneh dijieun anak lamun pantaran saumur jeung kula dijieun dulur lamun kolot dijieun kolot waduh sadayana kaum ibu pala saderek di pelarian teras di pulau kade terus-terusan eueuh nu dikenyot beres kaum ibu nu aya di kota perintah raja ka Serdadu kudu operasi ka lemuk ka kampung operasi ka leuweung-leuweung barang Serdadu operasi ka leuweung manggih dua awewe Nyi Maryam Ukhra jeung Nyi Badulaila ditewak Nyi Maryam Ukhra aduh aya naon bapak
mah teu gaduh dosa juragan lain nek dihukum bahagia lamun cai susu maneh dikenyot ku anak raja ya seluruh kaum ibu nikah hoyong dikenyot ku anak raja tapi sama sekali ditedaekeun sugan maneh coba bawa Nyi Maryam Ukhra jeung Nyi Badulaila cek raja panikeun heula beusi bau awakna panikeun Pak dibalung kuda ku minyak seungit sebab leuleungan sakean taun dileuweung Nyi Badulaila geulis deui Nyi Maryam Ukhra ditonton ku ribuan kaum ibu ngasongkeun susuna tedaekeun ngenyot beres Nyi Maryam Ukhra Nyi Badulaila barang dia songkeun susuna Nyi Badulaila eta murang kali mani ngabudah teu bisa lesok ngaginyel terus Pak alhamdulillah eta raja meuni gogorolongan banget ku atoh Nyi Badulaila direken anak ku kaula maneh Nyi Maryam Ukhra dianggap dulur ku kaula geus maneh tuaan ulah gawe naon-naon uruskeun anak kaula bae jadi Nyi Maryam Ukhra jeung Nyi Badulaila ngarorok eta murang kali bae dibere ngaran ibudak teh Soleman Pembela Soleman Pembela anu lucu pala sadere manehanana nu dipakekannya ku raja di negara himiar Islam asli teu kacaritakeun Soleman Pembela teu kacaritakeun Nyi Maryam Ukhra jeung Nyi Badulaila kacaritakeun Soleman pahlawan jeung Komarus Sobar geus masang bendera beureum di tiap-tiap suhunan masyarakat di negara Habsyi urang hayang bisa mawacai jika kolot urang bejana kolot urang teh keur disiksa waduh Komarus Sobar anu jaga pinuh dua-dua ieu di hareup aya dua ieu cek Komarus Sobar kang kieu we urang tekuk saurang hiji yuk cek Soleman pahlawan wani moal maneh kira-kira na wani kang nepi ka mautna senang adalah agama Soleman pahlawan hiji Komarus Sobar hiji korban nu jaga dua Pak barang geus korban bajuna dialah Soleman pahlawan make dinas Komarus Sobar jeung make dinas ngagantian ngabegek we jaga di dinya datang nu ngaplus Pak datang nu ngaplus dua aplus ya oke saudara boleh tidur diganti nu jaga Soleman pahlawan ka jero make dinas kabeh sarua Pak teu nya nu asli mah parantos maot warang datang ka ditu langsung Komarus Sobar kanu jaga penjara mohon saya akan memeriksa tahanan boleh Pak teu nyaho Soleman pahlawan dianggap kawan manehanana aduh dulur dibapekeng kuran teh pati ruprepkan Soleman pahlawan nangis barang ningali terus diseborkeun eta cai rantai nu sagede-gede bitis pegat kabeh di mana ajian patih ruprep kanari kasebor ku cai panagana pakpoar rantai kabeh pegat meletus pala saderek rontak patih ruprep kanari di juru penjara anu jaga aut-autan pada waktu harita patih ruprep kanari ngamuk dibantu ku Soleman pahlawan jeung Komarus Sobar jadi perang hebat di negara Habsyi bala tentara di negara Habsyi
geus lain setik pala saderek nu korban katamah-tamah lolos teu aya nu meunang pertolongan ti Allah istu manehna minta tulung ka pangeran-mangeran manehanana anu tina kayu jeung tina batu kumaha akhirna dulur kecarita-caritakeun geus parantos lalakon 5 tahun kurang leuwih peperangan hebat terus-terusan kacaritakeun ieu urang kalih teh Soleman Pembela parantos agung eueuh deui gawena ngan main jamparing bae geus teu ngari ayam teu ngari domba paraeh wae di jamparingan lamun tipe ting temok bala longkar memes temokan dipanahan terus domba geus beak ayam geus beak raja dipenta supaya nangtung mama coba akhirnya nangtung ku abdi dihantam ti dieu atuh modal aing cek raja waduh ieu anak geus hese diurusna ieu Soleman Pembela coba moro maneh kaleuweung atuh ulah di dieu wae beak sato hewan wae di leuwih buas budak ngora Soleman Pembela peperanganana wani malah manehanana sebagai keamanan deudeu anu aya di nagara hakna imiar Islam asli kaceluk awun-awun kaponcara kajana pria hiji budak ngora anu tawakal ibadah ka Allah wani dina jalan bener sieun kana jalan salah urang oge jadi pamuda sing daek bener sing daek wani kana jalan bener kudu sieun kana jalan salah bener gitu kudu sing wani ngabela agama jeung negara kudu sieun urang teh ulah bahak kana agama jeung ulah ngalawan ka pamarentah kudu sieun ka negara bener gitu Pak tah dulur alhamdulillah ai Soleman Pembela mah terus ngagero masyarakat di negara Habsi budak ngora alhamdulillah mun cara ayeuna memeureun ka pajeg-pajegna ge bareres ipeda-ipedana ge bareres repeh rapih di negara eta imiar Islam asli di negara Habsi keur banjir kulautan getih kulantaran maklum raja Pak pinter ngaluarkeun reka pedaya reka akal pedaya pinter ieu lain lawanan musuh balat urang negara Habsi geus hampir seep kapaksa eta raja Habsi neangan bantuan Pak mohon minta bantuan ka tiap-tiap negara ngaborohkeun eta negara malum raja Habsi saudan pinter aya bejana budak murah tukang pasea eta raja ti negara Habsi ngadatangan ka negara imiar Islam asli aya bejana ngaran Soleman Pembela gagah ngaluarkeun reka pedaya reka akal pedaya pinter urang negara Habsi eta raja teh ngakuna beragama Islam sebab lamun aing teu ngaku beragama Islam moal bisa ngabelaan pinter ka raja Habsi Pak barang datang ka negara miar Islam asli musyawarah jeung eta raja yen kuring teh aya nu ngagempur aya nu merangan di negara Habsi anu keur ngeunah-ngeunah ibadah ka Allah beragama naon maneh beragama Islam dulur atuh pinter wayahna Gusti tulungan aya musuh hebat anu rek ngarusak agama Soleman Pembela di
negara Habsyi banjir pulau Tendetik urang Islam jeung Islam dulur coba tulungan ku anjeun Sulaiman Pembela teu ngusap diri deui pitandingeunana pitimpalunana nu rek ngaruksak agama pinter urang negara Habsyi nek ngadukeun Islam jeung Islam rek diadu domahkeun Sulaiman Pembela turun ke negara Habsyi maksudna ngahareupan peperangan cek Sulaiman Pembela Raja Habsyi Saudan saha hiji-hiji nu rek ngaruksak Patih Huprep Kanari Pemaru Sobar Sulaiman Pahlawan Pemaru Sobar Sulaiman Pahlawan Patih Huprep Kanari dia hiji pemuda kula Sulaiman Pembela wah cek Sulaiman Pahlawan aya bantuan hebat tuh Pemaru Sobar ulah meleng maneh cek Patih Huprep Kanari barudak yang ora keneh mundur aing ditimpaleunana Patih Huprep Kanari berantem jeung Sulaiman Pembela kekuat Patih Huprep Kanari Pemaru Sobar Sulaiman Pahlawan teu sanggup akan ngahareupan eta budak ngora wani kudu maneh nu ngarora nu ngahareupan papa geus teu kuat di Pemaru Sobar kang mundur Pemaru Sobar nu geus ngahareupan taladirin Pemaru Sobar ngahareupan peperangan ka Sulaiman Pembela naon ilmu panemuna masing-masing dikeluarkeun cek nu bohong teh mauduk parungci gunewaci kangkengan seraci maneh tanyakan Raja Musti taji melelep betarakarang ilmu banyu Pancasona hebat peperangan Pak tekuat Pemaru Sobar kang ampun kuring tekuat Pemaru Sobar mundur aing ngahareupan Sulaiman Pahlawan ngahareupan Sulaiman Pembela ngaran-ngaran budak aya wani teuing peperanganana kajadian Pak Okop Igal Pati peperangan hebat Sulaiman Pahlawan jeung Sulaiman Pembela Sulaiman Pahlawan geus teu nyeri di teungeul teu nyeri di kadek Sulaiman Pembela kitu keneh teu nyerieun di kadek teu nyerieun di teungeul teu bisa diseret teu bisa ngeser jadi siling seret nungtungna Sulaiman Pahlawan leuleus Sulaiman Pembela leuleus ngaringkuk we dua anana bingung dulur ngaringkuk dua-duana anu akhirna paseak geus heubeut ngobrol cek Sulaiman Pahlawan Sulaiman Pembela ai si lain boga ngaran Sulaiman Pembela ngabelaan naon si lain Sulaiman Pahlawan maneh ngurus tunjung boga ngaran Sulaiman Pahlawan nek jadi pahlawan naon maneh cek Sulaiman Pahlawan kula pahlawan kana jalan bener kula hayang menang karidoan ti Allah lain jadi pahlawan teu bener kula lamun anjeun hayang jadi pahlawan bener kula oge Sulaiman Pembela hayang bela kana bener kula teh lain mek bela ka jalma anu teu bener salah maneh Sulaiman Pembela pangakuan maneh bela kana bener teu bener maneh naon teu bener kula geus pasti geus seubeuh ayeuna mah pokona si lain teu bener naon salah anjeun anjeun maksudna ngabela agama naon ieu agama Islam kula salah salahan maneh
kapun peruman maneh kurang negara absi anjeun besi teu percaya tanya ku anjeun sesemahan urang negara absi cik besi teu percaya ku maneh tingali Paladirin Sulaiman Pembela kaget sok sieun katipu kapalsu ieu urang negara absi rek ngadugomakeun umat Islam kokorona maneh ningali sesemahan raja barang ditingali pala saderek masih keneh eta nu kitu nu didamel pangeran waduh ulang ngajar teh Sulaiman Pembela hampir bahaya diadu domakeun Raja Habsi Saldan banjir anjeun kuloten geuting pala saderek alhamdulillah pitulung Allah nu Maha Kawasa ngayakeun musyawarah Sulaiman Pembela jadi ngahiji ka Sulaiman pahlawan urang negara Habsi Saldan nyangkin rejet dihantem ku Sulaiman Pembela barang nenyo eta sesemahan raja ge beureum pamenteuna Sulaiman Pembela ulah ngajar aing hampir diadu domakeun Gusti Sulaiman pahlawan hampura kaula dunya akhirat kaula teh kapun peureman bener kumaha dulur anu akhirna rusak eta negara Habsi masyarakat anu iman ka Allah salamet nu teu iman dicacar kelang kabeh alhamdulillah dulur insaf masyarakat nepi kalabat iman ka Allah kakarak cek Sulaiman Pembela jago-jago ayo urang ka negara ulah heula nyuratan Sulaiman Pembela ka Raja Himyar Islam asli peperangan parantos beres ya jago-jago nu ngabela agama Islam bari sumpi waduh ribut raja nitahnyieun kue ka Nyi Badulaila jago-jago baris dararatan nyarian kue henteu menyanyi nunutan gitu persiapan hebat Pak Raja Himyar Islam asli baris kedatangan pejuang-pejuang alhamdulillah dulur barang telami teh dongkap ye Sulaiman pahlawan Komarus Sobar Patih Ruprep Kanari dihormat Pak ngan Patih Ruprep Kanari pikiran manehanana teu geneh inget Patih Ruprep Kanari asa-asa aing baheula ngajual maling orok di dieu ieu Komarus Sobar kitu deui asa-asa aing mengajual orok baheula ka dieu tapi teu loba omong masing-masing tutup rahasia barang disuguh tamu Pak Nyi Maryam Muhro datang mawa cai Patih Ruprep Kanari matana meleset jika pamajikan aing ieu awewe airek ngaku da puguh di negara Batu Sulaiman pahlawan aya naon Pak jika indung maneh ulah samarangan di negara Batu Pak ulah ngerakeun jika aing ngaku mah henteu beres nu mawa cai jo nu mawa kue nu geulis Nyi Badulaila barang datang Nyi Badulaila Sulaiman pahlawan matana molotot bae dedek teuing asa teuing pamajikan aing baheula keur ngalalakon Pak aya naon Sulaiman pahlawan baheula
abdi keur ngalalakon milari cai kapendak jeung hiji istri dugi ka nikah persis kieu ieu pamajikan teh ih ulah sok caku-akuna di negara batur ye abdi ge jiga we cara bapa jiga tadi anu akhirna ngobrol jeung raja diniar Islam asli cepati ruprep kanari praja tersangka anak anjeun teh wani putra eta teh pati ruprep kanari umat Islam teu meunang bohong anu sabenerna mah eta mah lain anak kaula aya anak kaula mah baheula taun saanu dina malam anu teh leungit duka ku juri duka ku setan anu sabenerna ieu mah anak pungut kula teh sebab dina taun sabaraha aya budak ngora teh dagang orok kok harus sobar wah bener aing waduh tah hitung-hitung gantina anak kaula nu eueuh ieu keur sabenerna Islam teu meunang bohong oh gitu cek komaru sobar punten we Gusti saha baheula sugan aya ngaranna anu ngajual orok nu mawi da surat-suratna ge aya kene barang dibaca teh kenanana komaru sobar cek Soleman pahlawan komaru sobar geuning ieu teh kenan maneh Kang ulah loba omong baheula kadaharan anu didahar ku akang waktu balangsat di leuweung teh ladang orok ka dieu kuring ngajualna si horeng eta Soleman pembela anu meunang ngelek kuring bo di mana maneh meunang orok harita dah cek raja bener ieu jelema ieu tenget bapak ge ieu ngan rek nuding teh sieun salah we bapak sumuhun paheula abdi ngajual orok ka dieu di mana maneh meunang komaru sobar ku lucu di leuweung Kang anak penjati si horeng nyibadu lelang ngadengikeun barang nyaritakeun menang ti anak tentang kajati ngajerit soalna nyibadu lelang keluar ngajol ya Allah ya Robbi Kang tenget kan nyibadu lelang ai kitu anjeun saha pan abdi teh putra Raja Haruna Rasyid anu ditikah ku akang teh ya Allah ya Rabbi kunaon maneh aya di dieu aduh Kang balangsa pan abdi teh ngudag-ngudag akang ka paung di leuweung nepi ka ngalahirkeun di hanapeun Kang Kajati eueuh horeng ieu kunyuk nu ngajualna sia Komaru sobar maneh teh deudeuh teuing anjeun teh nyahopan eta putra ece atupan teh terang abdi mah aduh kulancang maneh teh ya Allah horeng someleman pembela teh Kang putra urang ulah ngajar cek Soleman pahlawan komaru sabar cunuk kana waktu ninggang kana mangsa si horeng maneh hianat ngajual anak akang dituntut ayeuna anjeun cek komaru sobar Kang lamun akang rek nungtut abdi ge rek nungtut ka akang nungtut naon maneh sebab ladang orok beak ku akang kabeh ayo aduh bener akang syariat lamun eueuh ladang budak korban di leuweung Kang aduh bener kakarima komaru sobar geus ulah pasea anak tatalang menjadi kolot kumaha ayeuna Kang Soleman pembela urang bawa raja nek perang di mana hek Raja Himyar Islam asli Soleman pembela lain anak maneh tetep anak kaula keterangan geus cukup nyibadu laila teh pamajikan kaula nyibadu laila pamajikan kula Soleman pembela moal daekeun Yusuf lamun lain ka indungna pala diri
hadirin ya raja inian Islam asli beureum pamunteuna anak aing rek di aku tapi aing eueuh gantina ulang ngajar Soleman Pahlawan nepi ka perang di mega mana di lautan mana di dasar laut mana rek ngadu ilmu naon anjeun moal dibikeun kecuali anak kaula nu baheula leungit diayakeun ku maneh cok Soleman Pahlawan urusan anak maneh leungit kaula teh nya urusanana kaula teh nya urusanana anak maneh anu eueuh baheula ari ieu mah Soleman Pembela da puguh anak kaula ai anak maneh mah kaula teh nya waduh cepat dibururkeun ari cilaka ieu aing dosa ieu bisa kolotting anak dewa para ratea ieu waduh aing ngaku heula anan era aing nu maling baheula Soleman Pahlawan ulah diaku ku maneh Soleman Pembela imiar Islam asli banjir kulotan getih di bawah ukuran Soleman Pembela wah cilaka pas ya cepat dihut karet ya ulah pas ya Soleman Pembela bikin ka Soleman Pahlawan lamun bener raja imiar Islam asli hayang dibuktikan anak lu baheula leungit insyaallah kukula dibuktikan pati hubrep kanari teu nanaon lamun kitu di mana ayana anak kaula deukeut insyaallah deukeut Soleman Pahlawan anjeun ulah ngalawan ka kolot Gusti Raja Himiar Islam asli tetep beheung dikoro-korokeun kaula anu sabenerna nu maling anak anjeun baheula teh ieu kaula ieu kaula jurig we anu maling anak maneh taun saanu dina poe anu tanggal saanu teh kaula geus eta mah Soleman Pembela pikeun anak maneh ku kaula diayakeun tah Soleman Pahlawan anak maneh Soleman Pahlawan ta ieu kolot anjing anu sabenerna urdar alhamdulillah dulur anu akhirna Soleman Pahlawan ngadengek ceurit raja Himiar Islam asli nangis kitu keneh Ibadul Laila nangis Komaru Sobar lewe pasti huruf kanarik ngarebek deui Nyi Maryam Muhro luncat deui ka peuti huruf kanarik anu akhirna mah careulik we sapasang teh alhamdulillah para hadirin manusia anu menuju kana jalan anu bener maksud rek ngabela agama jeung nagara wallah disalametkeun Soleman Pahlawan salamet Komaru Sobar salamet Ibadul oge salamet Nyi Maryam Muhro oge salamet